Berangkat cari yang sederhana masyarakat itu. Kadele, karasa, karampa. Dia tidak berpikir long term. Kedua, bisnis proses Bang Emok itu keren. Walaupun prakteknya nyekek. Setelah ijab kabul dicekek ku Bang Emok. Tapi bisnis prosesnya gancang, Pak. Rakyat can ngomong ge geus ditawaran, ibu pergi artosnya. Tah ieu artosna. Sok bayangkeun aya teu bank umum yang bisa seperti itu, baru ngelihat mata rakyat, wah iya perlu pinjaman. Ibu pada namut? Wah, Bang Emok mah aya asli. Yaktos teu aya pasekda. Janten kieu pasekda. Hapunten sim kuring culangu. Ieu mah urang ngobrolkeun di lembur we. Anu namina Bang Jabar. Nya Bang urang sararea teh apaan? Sanes Bang urang getah. Bang Salira apaan? Sanes Bang satunya Bang Jabar teh. Pokoknya mah Bang Jabar we kitunya. Waktos bade diadekeun Bang Jabar teh diplot atanapi mibanda cita-cita. Tah eta cita-cita kanggo mensejahterakan rakyat supados taraf hidup urang Jawa Barat, taraf ekonomi urang Jawa Barat teh ningkat gitu. Tah niat awana mah. Tapi faktana dinten ieu aya ka arah dinya asa henteu da. Can karasa ku rakyat leutik mah kaum jemrit kawas sim kuring kieu. Da asina mah Bang Jabar mah profit oriented atanapi nu diutamakeun teh untung. Tah eta untung jeung keamanan meureunnya. Dilayani teh anu boga jaminan, anu boga SK, para guru, para ASN, para PNS nya, P3K. Tah eta mah gampil bade nyamatan teh kitanya. Sok tong dipungkir lah anu karagungan SK mah SK-na ya di Bang Jabar. Nya pasti gitu. Sabab naon? Kaum jumrit mah nya ayeuna di memeh nya Mang Atang, Jerohmi, Kang Mamat pan teu jelas atuh jaminanana nya teu bogaan SK. Padahal nganyukna teh ngan paling gede oge 10 juta eta teh. Tapi hesenana takunya wah luar biasa. Padahal lamun hitung-hitungan, lamun eta kredit anu di ku masyarakat eta kredit ekonomi mikro, naon namina teh kredit mikro eta heug macet. Wah moal sapereseneun duit anu dikorupsi ku para koruptor. Faktana Bang Jabar can katingali itikad baikna keur ngokolakeun rakyat leutik. Duit Bang Jabar diputer-puterna dina kalangan makro nu gede. Sabab yeuna meureun simsalabimna kuat. Duit Bang Jabar lobana lain nyangsang di rakyat leutik kaum jemrit lain. Tah di perusahaan gede, korporasi gede, BUMN. Tah ieu faktana tah. Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Gitu. Nih, PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papros 98 miliar lebih. PT Raja Wali Nusindo 403 miliar lebih. PT Kimia Farma 950 miliar lebih. PT Waskita 91 miliar lebih. PT Waskita Karya 91 miliar lebih. PT Wijaya Karya 278 miliar lebih. PT Wijaya Karya 511 miliar lebih. PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun. Tah gitu pasekda, sok pasekda tong ngabulak wae nya ngadongeng ka itu ka dieu. Da moal didenge moal kelaku mah oge. Lamun edek oge tah adopsi cara-cara Bang Emok teh, metode Bang Emok teh adopsi turutan. Ngarah Bang Jabar karasaeun ku urang Jawa Barat. Ngunarana BJB teh karasaeun tah mangpaatna teh aya buktina. Lain karahayat leutik dipepencet we terus. Eta ari nu gede eta diantepkeun. Tah kitu pasekda tah. Omat ulah dibejakeun ka Kang Dedi. Awios kita. Ulah Kang Dedi mau ulah apaleun.